di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neula urang leuwih ngajejeleh jajore jasa sial sugan nu mantek lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang mahadza basyara in huwa illa malakun karim mahadza basyara in huwa illa malakun karim mahadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung datang orang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Weuy ieu mah lain manusia. Nah, mantep ieu. In huwa illa jinnun. Sial orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon mau dibejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintang naon geus diitung atuh hese-hese amat lah ketika orang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ye atuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu masyaallah hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid ada mudukun juga nana tuh saya mudukun mau kos gitu tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imam Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu wiridkan bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain man hadza illa beres
timpukeun tiu bala timpukeun ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah terus ulawaka lanan wiri deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure oh saya di mana engkau berada tilu wari ma'adza basyarain wa malakum karim ma'adza basyarain mana kan tempo gede mulai geus teu dahar pengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan opat ma'adza basyarain wa malakum ma'adza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi jak mana ngomong Zaid emang kadenge gitu kumaha kadenge asana kasep jasanya yo nyana di mana sia di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak kemana tadi gerokeun teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya masih keneh nyaritakeun tentang pacekcokna Kangjeng Nabi jeung para umatna jeung para kaum kufar. Dakwah Kangjeng Nabi ditentang ku para kaum kufar. Kangjeng Nabi dakwah dibere mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul tapi tetap baik kaum teu iman ka Kangjeng Nabi tak ulah kaget lamun kuari urang kos kieu geus alhamdulillah hirup di akhir zaman tahun 2013 atau tahun 1423 tak eta teh kuari urang ieu masih kene aya nu salat aya nu puasa aya nu ngaji aya kene anu nyekelan tageuh kana agama teh embung ridit embung mabok embung zina ieu teh geus alhamdulillahirabbil lantaran geus akhir ambalaya Yahudi ambalaya Kristen capek nyana dakwah terus dakwah melalui perang terus bae capek nyana merangan Islam teh capek hayang jadi Yahudi hayang jadi Nasrani lantaran nyana itu sakit hati ku Kangjeng Nabi Yahudi berceceran di Madinah kemana-mana ketika Kangjeng Nabi dakwah di Madinah nyana hayang males walaupun aya nyana keberhasilan dengan caranya di manage nama milu di aturan pembangunan tekarasa ku urang melalui pelita di Indonesia repelita zaman Orde Baru mulai berkembang kuari melalui pembangunan tatanan kota perumahan lamun urang ningali BSD nu baheula teh aya masjid nu baheula ka mana kuari jadi Sumarekon kuari jadi Alam Sutra masjid teu kadeuleu di mata urang nu kadeuleu gereja
sakedeng deui pasar Kemis terus Kendal ka ditu kuari mah lurahna salin ganti mobil kitu keneh calo-calona kitu keneh masyarakat nu berkecimpung di urusan pembebasan nu nyieun imah kendaraan meuli mobil dan lain sebagainya engke bakal ka ditu perumahan nu urang bakal terisolir ku ayana alam sutradu geus ieu bakal leuwih tibatan eta nu jelas bakal aya mall gereja deuk kubah nu ngabangunannyana nu ngeusiana mayoritas nu mareulina orang-orang Nasrani urang keluar ka dieu ka sisi di pager teu meunang neuleu-neuleu acan luhur pagar lagi hina urang bangsa Indonesia nu boga urang tetapi urang okos nu namu geus kos kitulah ditingker urang teh tingali ti mimiti terus ka ditu tuh mall nu gede teh naon nu di tol teh eta ngaranna anu urang mah embung ka dinya nage ka dieu terus ditingker terus bakal aya tol teu kadeuleun moral bangsa Indonesia urang asup ka BSD geus sia-sia aing-aing asup urang ka Alam Sutra geus sia-sia aing-aing lu asup urang ka Sumarekon geus sia-sia aing-aing asup urang ka SMS ke eta teh geus kos kitu engke di dieu ndek kumaha coba pemerintah urang atuh lemah sakitu ayana nyana tuh terus bae tah secara fisik memenangnya walaupun secara batin mah tuncah kan urang atupan sakikieuna bae asal dibere duit jaga bangun urang ngaseuri geus sakitu encan anggeus lamun geus beres ieu bakal terus ka Serang geus mulai dipermasalahkeun ngan daripada Serang Rangkas Bitung heura Rangkas Betung kuari dipermasalahkeun metropolitan apakah pindah ka Rangkas Bitung apakah henteu apakah pindah apa henteu metropolitan Jakarta teh dipindahkeun masih diperhitungkeun kamari ge meeting di Jakarta soal eta bae kula eta antara jadi jeung teu saya teu percaya ka aing ya Allah hese aing hayang dipercaya soal eta hese lamun dicaritakeun mah tokoh-tokoh jeung jenderalna ku kalangan moal eta lah keur ngabahas tentang eta tentang sabaraha perbeterna nu geus aya sabaraha penataan geus datang ke penataan kota luas dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi terus asal geus eta jadi henteu ge ayeuna mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya pasti geus diperhitungkeun ku negara rembet ka Serang ka ditu terus di Pandeglang memeh jadi metropolitan pindah ieu geus aya pembangunan perumahan di ditu geus aya gereja di Pandeglang mun baheula gedung film bae ge diulah ku masyarakat Pandeglang ternyata di perumahan geus aya gereja kitulah cara berjuangna Yahudi jeung Nasrani Masya Allah eta keur carita nyana nyerang ka urang tapi deui di samping eta serangan-serangan Islam terhadap Yahudi loba di Inggris nu asup Islam loba di Jerman nu asup Islam loba di Amerika na sorangan nu asup Islam loba urang bae teu pernah berjuang lantaran teu boga wadah pan urang mah asup di organisasi mana bagian teu batur nu berjuang tah kunaon di Amerika kuari aya masjid sakitu gedena hasil perjuangan saha lamun di jantung kota Inggris didinya aya masjid kuari atas perjuangan saha di Jerman aya masjid eta atas perjuangan sakan berarti anu berjuang Islam ge terus bae jehe atuh urang lapan sakikieuna bae
urang mah urang ye di Indonesia urang mah ye Tangerang Serang Pandeglang asal kiaina musyawarah jeung masyarakat urang ngayakeun muludan danana sekian ya cekel ku kiai danana beres bubar teu nyaho beakna sabaraha teu nyaho sesana sabaraha dikantongan ku kiai asal geus berjuang bae blow on da kiai sesa muludan teu jelas kiai berjuang eta mos kitu berjuang cek kiai aing moal ngaji di ka Cilawas anu nita bongan aing kasinggung atuh sia teh ya kudu duit muludan teu jelas. Oh eta urang geus asa berjuang bae duit masjid Ambalaya datang ka kuari ih teh ka mana eta berjuang kos kitu teh berjuang kadadan nyeun masjid di Amerika kadadan nyeun masjid di Inggris di Jerman di Swiss atuh duit-duit masjid amankeun jang nyeun hulu masjid atuh tah pamimbaran oh ieu mah ribu duit leungit tulisanna mah aya fisikna eueuh geus lah cek jana sok dimerolibkeun we mah sok diributkeun geus riweuh diributkeun geus geus mulaian dewe atuh panu diributkeun teh eta 50 juta ka mana sudah diributkeun cek jana eueuh mah duitna dibawa ku jurig danyana apaan atau gitu bae terus bae ngan urang teu betah ku ari diserang ku Kristen diserang ku Yahudi terus bae nyana terus bae urang nu ngahudang-hudang dina ngahudang-hudangna can wayah lantaran keur pelukan pemerintah jeung Yahudi jeung Nasrani jalinanana keur indehoy Kangjeng Nabi dakwah ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah sesembahan patung supaya disingkirkeun nu ngaran Uzza Manat supaya dieuweukeun kitu kene terlalu cinta dunia mangeranan jabatan kekayaan supaya hilang hiji bae pangeran mah Allah Subhanahu wa taala tapi tetep bae kaum Muhammad ulah sok berani dakwah ngaleungiteun pangeran nu sakitu gua laledai ge hareseun komo teu kadeuleut mad sia udah kamari siang cek aing mah sia meureun edan lepas ka jeung kumaha ngomong geus sageudah ahli sihir lah ka Kangjeng Nabi edan lah ka Kangjeng Nabi dijelaskeun kabeh edan Kangjeng Nabi sihir Kangjeng Nabi mah tapi tetep bae tenang bae dan urang selaku kiai pasti loba nu ngaromongkeun di lemur kalem bae dah gitu beres mah duit sholawat dibawa bae kalem bae bawa bae terus atuh teh bener terus tambah gitu aduh Gusti Allah ese hayang jujur teh ese jasa kabawa ku nafsu kita ulah proposal atuh dia terus bae proposal urang mah silau dengan bangunan silau dengan gemerlap dunia ternyata di jerona kropos teboga kekuatan mendak jauhan Kristen teh oh hayangeun bangunan bere oh hayangeun kendaraan bere dunia jadi tipuan agama dijual jang dunia oh kebelah di nama kaum tentang Kangjeng Nabi sehingga ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji jelema nu ngaran Musailamah al-Kadzdzab Musailamah teh urang Yamamah cek manehanana kaum lamun Muhammad adalah nabi Quraisy lamun Muhammad rasul Quraisy kula adalah nabi negara Yamamah kula adalah rasul Yamamah Muhammadun Rasul Quraisy wa ana Rasul Yamamah ngaku nabi nya cale ti sona Yaman aya deui jelema nu ngaku nabi ngaranna Aswad
etak al-aswad al-anasi sarua bae wahai kaum sembarangannya ngomong gitu lamun lain ditokohkeun baheulana nu matak ditokohkeun ge berarti boga kaluwihan nya teh Musailamah kadzab teh pangsugina jeung panggagana kitu kene aswad al-anasi nya teh gagah nya teh barahan diimplut ku masyarakatna sehingga nyana ngaku nabi Muhammadun Rasul Quraisy wa Nabi Quraisy wa ana Nabi wa Rasul sunnah tarimbul nu ngaku nabi kudu mantak lamun kamari di Cangkareng anu ngaku nabi teu aneh ngan urang bae isin nyebutkeun anak nabi kulama urang Cangkareng lahirna Cangkareng isin ieu mah ngandeng lagi komo tama lamun caritana urang pangodokan misalnya isin nabi urang pangodokan tukang ngodok meureun da mah joret lembur delan joret atau lembur ribut di mana ya nabi di ribut lembur ge ribut atuh ngaku nabi teu bagus atau angke joretnya asa nabi urang angke kamari aya nu ngaku nabi urang Cianjur kemudian urang Bandung ya Allah ya Rabbi ngan teu aneh di baheula ge di zaman Kangjeng Nabi aya nu ngaku nabi ngaranna Musailamah kadzab nomor kedua aswad ieu ngaraku nabi sarua nya ceramah leuleuy ceramahna rapi ceramah dulur-dulur kabehan lamun Muhammad ngaku nabi lamun Muhammad ngaku rasul terhadap kaum Quraisy ih atuh pangeran mah segala-galana horenganan teu cukup ku Muhammad ieu lamun dipimpin ku Muhammad bae ieu moal beres ternyata Allah nurun ke nabi deui kula kula nabi cek kena ieu Musailamah oh jelema narurut atuh ka Musailamah teh lantaran melalui duit jelema deuk ka rumah sakit tah jelema deuk ngabangun imah tah jelema deuk ngawinkeun tah percis kos anu endeuk calon lurah tah padahal mah geus tinggal sempak doang nyana ge di kamar mah ngageter-geter sial ieu aing kos kitu kan calon bupati miliaran calon gubernur miliaran hayang jadi raja teh miliaran tak ieu teh konsep model kuari teh ieu adalah nuturkeun Musailamah kadzab nuturkeun aswad baheula teh kos kitu asad al kitu anasi teh nya lama teu meunang aya budak leutik babagi duit aya nonan babagi sehingga disembah-sembah teu kudu disembah emang nabi cegeuna ieu mah waduh luar biasa dibeli ku nyana aya jelema nu ingkar kana kanabian Musailamah kadzab didatangan ku nyana kurang naon ieu nabi harta aya Muhammad ona miskin cek nyana teh dek deangan naon deui mecahkeun permasalahan ayo datang ka dieu pinter Musailamah kadzab teh atuh waktu moal ngaku nabi nya lamun teu pinter mah nah kabelah dieuna ieu lantaran pengikutna loba sarua bae ternyata cak nyana nabi nu bener mah ieu Muhammad mah palsu tamah nabi nu asli mah ieu Musailamah disona aswad sarua bae ieu nabi nu asli mah waduh kadenge kabar kenabian Musailamah kadzab kabar kenabian aswad al-anasi ka Kanjeng Nabi ka Mekah bahwa dia mamah aya nu aku nabi Musailamah pengikutna loba bahwa disona aya nu ngaku nabi aswad al-anasi pengikutna ge loba cek Kanjeng Nabi kapan ari nabi mah dibere wahyu nyana coba tanyakeun bere wahyu tah henteu hayu coba kaumna nanyakeun Nabi Musailamah
Kapan ari nabi mah dibere wahyu, ai nabi bere wahyu atuh kalau sarua kurang dibere wahyu. Setiap nabi pasti boga wahyu, kula dibere wahyu sarua bae. Ngakunya na sarua dibere wahyu bae. Masyaallah. Nah iyalah Al-Quran nurunkeun ayat ngajelaskeun tentang jelema nu ngaku nabi, jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nu buang kawarahna ge buang kawarahna deui. Ieu dijelaskeun ku Gusti Allah dina Al-Quran, wa man azlamu, saha jelema nu leuwih bang kawarah, saha jelema nu leuwih zalim. Allah moal aya hiji-hiji acan jelema nu paling bang kawarah jeung paling zalim mimman mimman iftara tibatan jelema anu boga gawe alallahi kadiba ngabohongkeun ka Gusti Allah. Saha jelema nu pang biadab-biadabna pang zalimna moal aya hiji-hiji acan tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Pugunyana ge nanyaeun Gusti Allah tapi jangan ngabohongkeun ka Gusti Allah, eta pang biadab-biadabna pang zalim-zalimna. Nyana ngaku nabi palam yunabak padahal teu diangkat jadi nabi. Qala tawa ngomong nyana uhiya ilayya kaula ge sarua dibere wahyu walam yuha ilaihi syai'un padahal mate sabakatul hiber-hiberacan dibere wahyu. Nyana teu dibere wahyu padahal jelas-jelas teu dibere wahyu tapi nyana ngaku-ngaku dibere wahyu. Kumaha tah nembongkeun wahyuna? Nyana lamun nyekel kesik di kieu-kieu ku nyana ditingalikeun jadi emas. Ieu wahyu jaknya. Jadi berarti boga ilmu sihirna pohara jasa. Jelema datang ka anak-anak cerik. Enaon mana boga kabutuhna pohara jasa ya Nabi. Naon kabutuh maneh? Hiji aya nyeuni mah nomor kaduana neuk ngawinkeun. Aduh kula mah ieu butuh jasa kabeneran Musailamah teh teu mawa duit. Kapangina di jalan. Butuhna sabaraha? Sakeat. Kadieu teh tadang daunan bawa kadieu ke bawah. Kadieu kan daun. Cokot. Di kieu-kieu cukup sakit. Molotot kan di lemah. Molotot atuh kuari ge lamun aya nu kos kitu asana panggeulana Cikupa, Rempang Cikupa. Jehe, atuh kuari ge masyaallah lamun deuleuk kitu tercengang urang. Atuh di kitu gedang daunan cukup sakit. Atuh geus teu nganabikeun ku nabi, ieu mah nabi. Wahyu eta teh cenah sihir teh disalahgunakeun diwahyukeun. Atuh moal pati-pati badahanana ngomong diwahyukeun lamun teu boga kamonesan. Panas cuaca teh. Bebeja nabi ieu panas jasa eueuh cai. Oh yang cai geura balik. Geura balik ka ditu deuleu sumur nu aya di sisi imah. Aya cai dia. Sarua nyana ge atuh boga kamonesan. Lapor ke Kangjeng Nabi bahwa Musailamah kadzab seperti kitu. Lapor ke Kangjeng Nabi bahwa Aswad Al-Anasi teh seperti itu. Kangjeng Nabi senyum bae. La nabiyya ba'di, eueuh nabi deui sabada kaula. Andai kata aya nu ngaku-ngaku nabi pembohong. Nah ieu dijelaskeun moal aya jelema nu pangbuang kawarahna jeung pangzalimna tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah atawa ngomong uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un. Nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan dibere wahyu anu ngawahyuan. Atawa tibatan jelema nu ngomong kieu saunzilu misla ma anzalallah, kaula bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah. Ngageugeuykeun ka Gusti Allah. Lamun Muhammad dibere Al-Qur'anul Karim nurunkeun Al-Qur'an ti pangeranna kula ge ke bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ka Muhammad.
engke bakal aya nu ngabanding Al-Qur'an teh bakal aya cakena. Ya Allah ya Rabbi, pan eta buang ka warah jasa. Teu kira-kira eta teh jelema nu kos karar itu. Jadi lain kuari bet tiba heula ge Kangjeng Nabi na aya keneh geus muncul nu kos karar itu. Iyalah jelema anu ngagegeukeun ka Gusti Allah, ngagegeukeun ka agama Allah, ngagegeukeun ka Rasul Allah, yakni ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah kaget tiba heula ge geus aya. Nya ngomongna kieu launa sya'u laqulna mithla hadza. Lamun hayang mah ieu Nabi Musa lama ge atuh bakal bisa kos Quran ngan teu hayang bae saja. Bodoh. Ngomong sakeunana bae. Atuh kabanding Al-Qur'an teu gampang lah kos kitu. Sapira bahasa ngan lah sakada geus teu kudu main kos kitu wah. Emang hese jasa lamun geus setan nyulusup ka awak hese. Lamun geus jurig newo-newo nyulusup ka awak atuh geus hese. Masyaallah. Ulah-ulana naon kakara kadatangan ku ahli partai bage urang silau atawa ku tim sukses. Assalamualaikum. Salam. Kiai hadeuna aya di mah. Alhamdulillah. Tara ka mana-mana kiai nya. Alhamdulillah. Ku lagi resep ka kiai nu tilok ka mana teh. Selah bagus tilok ka mana lah kiai. Bagus. Hese cenah ngan jelema ku ari teh. Adur-aduran bae kiai kade-kade. Ieu ti mana ya? Abdi ti di Jati. Lah caket teh kana. Ieu urang mun nyaritakeun nagara cakna rarese ku ari teh. Urang hayang boga pamimpin nu rada bener we cakna teh. Oh bener teh tah aya kitu mah rada bener cakna urang ngeunangan we. Aya kegiatan-kegiatan urang bisa lapor ka manehanana junyana itu bisa ngabantu ka urang jalan-jalan supaya rapi. Budak sekolah tuh supaya ngarareunahkeun sakolana pendidikan formal jeung non formal teh supaya ku jada di urusan we tah memang kos kitu tah nya kula ngaharepkeun ngan ceuk kula asana aya ieu nu bakal waduh mulai ngomongna aya saha kira-kira eta nu bendarana koneng teh itulah Masya Allah mudah-mudahan asana neuleuh ka hareupna cemerlang. Kiai anu geus asup kiai anu geus asup kiai anu geus asup kiai anu geus ngadukung malah itu mangan dibere sakadar 10-20 juta ka kiai malah ieu mah emang nya mah barahan jasa ieu awalan tah sakieu engke datang deui engke bakal datang deui ieu mah kakarak perkenalan doang. Ke bakal datang deui ka dieu malah jelema ge bakal ka dieu isi mah karena perkenalan bae kula datang ka dieu mah demi umat bae wadah eta ya kunti anakan teh ya ngongkos kitu teh amis jasa menang 10 poe datang deui. Waalaikumsalam ye ieu majelis kudu diomean ieu bala locor kieu teu bagus lah mending rak-rak ganti nu anyar. Iya tuh dana nanti ulah mikiran dana calon pemimpin urang teh kaya nya nama kuari teh keur waduh memehna ge kuari geus daek kabangun komo engke geus si rak-rak bae lah sagede sepir sagede kieu geus tenang kula tanggung jawab geus pokona mah dia tuh aya bisa mangos kiai mah cicing si dakep si nuku tunggal tak saan jasa ta tim sukses sial jasa ta berarti kan aya jurigan teh jalona bongkar tukang nang geus tanggung jawab gula kiai pokoknya ngajar geus lo milu naon jadi pemerintah nu peduli teh mang bangunkeun kiaina ulah sok milu-milu ngajar pokoknya kitu bae cek di rohatna nyawa eueuh be santrina pokoknya tim sukses eta tolol tim sukses bisa jasa yes beres majlis cai atuh pondokna ieu jacak kula mah atuh tanggung ieu pondok lah sapira tiang awi atuh ieu mah geus ganti geus kalem bae sih masyaallah calon pemimpin urang nu Golkar teh ieu mah sakit mah taceuh ieu
teu kudu nyokot duit di pamarentah, nyokot duitnya anak bae gitu. Wah, emang hasil korupsi ieu sokna. Sia jasa. Beres, geus pondok bagus, majelis bagus. Geus detik-detik terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ieu calonna. Ieu calon nu kamari direncanakeun teh tah ieu. Aduh, ngobrol. Cerita soal umat, soal membangun. Demi umat, demi umat, demi umat, demi umat. Kiai sok ka mana? Sok ka kendaraanana. Tah atuh. Lah aya ge motor butut. Cukup apaan san teh Kiai? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya jurig jeung setan keur ngobrol Gusti. Allah. Teu karasa. Masyaallah. Kayak kudu dikirim kali dikirim. Kan sementara ieu mah gambaran kajennya. Aing kana mah geus beres mah gambarna mah piicon teh mah. Lamun menang atuh piceun mun eleh tapi mobil ditarik deui. Siada tim sukses. Ya kapaksa lah aya gambaran. Masalah. Ya ceramah pan kiai. Dina 7na matang 10 ngaratus muludan ceramah dulur. Masyaallah deuk kumaha kurang kumaha deui. Jaca kula mah calon pamimpin ka memehna geus bager komongkeuna. Atuh deuleu majelis kula deuleu pasantren kula tah kula bisa kade itu tah eta nang pamerenyana. Geus lah dulur ulah ararese. Yeuh kula nyebarkeun almanakna ye ku ari. Cokot tadi mobil budak santri cokot tah sebar-sebarkeun almanakna tah disebar. Ih kiai lain ngaji dan nyebarkeun almanak pan blon eta kiai. Teu karasa. Tungguan ku sia sakedeung deui santri barangtik. Eta tim sukses barizaan ngomongna maksudna amis jasa Masya Allah. Iya ge kos karer itu ta nu ngaku nabi nu ngaku rasul araramis ngomongna ngaku nabi teh rada kantor kuno bodoh mah ngaku rasul teh kantor kuno bodoh mah kecuali nu nyao kos kumaha si wahyu lantaran kabeh ge sekedar pengakuan jelema ngaku rasul ngaku nabi kudu aya nu ngadorong kana pengakuanna dibere mujizat jelema ngaku nabi aya ngaku wali atawa teu ngaku wali ge diwalikeun kudu aya nu ngadorong kana kawalianana karomah jelema dikiai-kiaikeun kiai Allah kudu aya nu memperkuat kakiaianana maunah ngaranna jelema kajen teuing dihenteu-henteu ge dasar tukang sihirna bakal keluar sinar kasihiranana jelema mah gula hese-hese kajen kumaha ge teu kudu ngomong aing ikhlas teu kudu ngomong aing adil teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah teu kudu lantaran secara gaib irung urang ngambean secara gaib mata gaib urang neuleuh secara gaib sungut urang bakal ngomong ngabaceok teu kudu diomongkeun ikhlas mah asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambeun nu mantak sengitan awak teh abeh jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuhan si Abdul Qadir naon dia nu ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau mungeun batur teh. Mantak lamun hayang seuit datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang. Sia mah lamun teu di pandian moal beres sebab Yuni tai sia mah. Terus gua aing ye di pandian make kembang 7 rupa, kembang kakangkungan, paci-paci. Wae tah 7 rupa. Lah ieu batur mah nu Yuni kembang mah geus teu kudu dipandian lantaran sia mah Yuni tai
di pandian ku aing gas dipok-prok tah ieu balik sia seuit bakalna blon teh dukun lain kitu jengitan awak mah takaburna picenan ujubna teu picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encana kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna kiai anu mah seungit berarti teh eneng geus terbaik kiai anu cadet lah kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbaik guys yang nama kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tawak bau tawak keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing calanggeus yo bau berarti embung ngadengekeun nyana bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus ikir cerita Tuan Syabdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batina kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun aku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah jocok di alam bae kusiana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadonan dog sapotong padahal dog hijian ya lemah kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kumaha ge mararenta asal ikhlas ge ulah aya nanaon bersihan batin teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka imah wah ya penyakit sial aya tim sukses datang ka imah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing deuk belajar bersih deuk mere sabaras ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol teh kiai blow on eta mah ablaul blon teh mah malah adu tawar ya karim jasa ya nah, artinya kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu batak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu batak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh bisa dipaksakeun kajen kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneup eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kumaha ge nah ieu kudu bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mah sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai ku hari masyarakat utang hitung
aing moal ngajikannya lah kunaon ya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malamanya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun Kiai Hajumbung tatanggana ge moal ngajikannya aing mah ngaji ka Dubai kurang dah beres mah ngaji yang dibayar mah lulu aing bae kuna mah capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere ta ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara nu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah ta kiaina blon ta kiaina moal beres kajen guku ngage asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen guku ngage tatanggana ge moal dekeun ngaji kajen kumage sebab akur jeung nyana walau tara kunaon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu misla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema engke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit. Laser Nabi. Duduk. Iya. Benernya nanti langit malaikat berarti. Mau makanan nyana. Roti, korma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong koko dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung seribit. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kormanya. Ini korma mantap ini. Kanjeng Nabi Ayub nyokot, ada har korma gitu. Nyana tetep bae cicing bae. Ganti cai kopi. Silakan kopinya Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngapan tamu teh calo. Jeger tamu teh urang sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi. Mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah. Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih
Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel, malaikat Israel, betul. Masya Allah, enak ya, malaikat sekalian ka dia. Naon jika kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh, aya teh si nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cek jangan teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana, ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh. Tuh menang dipraktekkeun. Pos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang deuleu doang. Ih, sok pake lalagaan lagi. Tuh bisa pakai lalagaan sama kos gitu mah cek balik kalau masih silaturahmi doang kan. Teu mumpung ka dieu. Mumpung ka dieu. Kekeh biasa. Atuh kudu bebeja heula ka Gusti. Meunang apa henteu? Sok bebeja. Ih, atuh di dinya nu bebeja. Henteu bebeja we kitu. Nabi Ayub hayang nyaho gitu. Cara-cara rupa ketika nyabut nyawa. Nya bae sieun atuh musuh. Henteu ayu bebeja bae geus ka ditu. Atuh eledet bebeja malaikat. Ya Allah ya Rabbi, aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna. Sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul. Abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah geus teu naon. Nah kumaha cek ningali diizinan cek coba kanu saroleh kos kumaha peureum kangjing Nabi Ayub beda barang beuntak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cak kangjing Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Tuh, eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran. Ya, cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf. Nyahoon nya mah. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya di dinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar, ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo. Ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah. Nyaho sia bacocoran. Geus getih ambalaya bacocoran terus bae. Kumaha ngaromongna? Masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ya malayan manusia, malaikat ieu mah turun dari kayangan. Tuh, cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah. Aing onam teu korban, sia ramo beak tah. Ku kasep-kasepna. Tuh, awewe di urang. Nu tatadina ka urang teh ngajejeleh. Barang ngeuleuh urang, leuwih jajejeleh jajore jasa. Sial sugat. Nu mantek lamun geus kos kitu, lalaki mah datang ka Cisoka. Datang ka Cisoka, diwirid geus pokona mah. Lah, awe sok nyiduhan kitu mah geus wae. Beak ujian. Wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti cikupa puf datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara
Wih, ieu mah lain manusia. Nah, mantap ya. In huwa illa jinnun. Jesial orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kata ekat tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu. Saha Sarwiti lahirna poe naon? Poe naon? Jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna. Lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang. Ye, jam sabaraha ya bintang. Ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha. Lamun lahirna jam 7 malam naon? Malam Minggu bintang naon? Mau dibejakeun ku ulah. Jadi dukun ya aing ya. Malam sekian, poe naon, malam naon, bintang naon. Pas apa teh terus bae. Terus bae pan bintang teh ya. Masya Allah di porosna masing-masing tanu mentek dina ilmu sulap ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintang naon geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika orang dek melet geh diitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu. Pedang apa batik? Eting jam sabada? Jam 12. Oh. Mustari berarti. Yes. Hitung. Sarwiti sin berat 30 ro 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala. Wah teu beres ya mah ya jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah timul sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu masyaallah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid ilmu dukun ieu nana tuh saya ilmu dukun mah kos gitu. Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti. Di mana Sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Make 7 batu. Diringkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa masyarain. Beres. Timpukeun. Tiup heula. Timpukan keimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka kelanan wiride isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kader saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangun ti kamari sia teu dahar teu dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan 4 mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung
pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mak coba nita budak gerokeun cak kemana tadi gerokeun teh SMS ku sia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komage aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anus yang ngawiridna jam sakitu wah diwirid ujian anak masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus diat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha etalah ilmu perdukunan mantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandera naon sia biru panon dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna ya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun kira ada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajian ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eleh na dukun kos kitu ieu ari lamun anu kanu maksiat perem begitu perem beda wah molotot kangge ngabi ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh oh kanjing Nabi ayu teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang kukulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa neuleuna geus arana angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut ya halo jadi geus paeh teh heula ya geus tah beudang 10 menit kulasa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema bae
bakalopan ngegredak deh. Oh aing can robah. Aduh. Geus menang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun. Ayo pulang. Ayo geura bentak. Moal wakak geus robah tancan. Geus robah geus. Bener geus. Enggak pinsan deui asa dajak garap. Geus sih mah geus. Bentar. Oh bener asli deui. Beuh, cek ageng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat. Ini kemasian lagi luar biasa. Hiji kulit dah hideung sakumaha seng kastrol hideung. Nomor kadua keluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buuk dah ganti kuari jadi kawat. Ngerumbai ke handap. Tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun. Nu mantak loba kafir mah kafir lu lompatan deuk sakaratil maut teh lompatan. Jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti. Lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna